betul tuh. Jangan kadaharan. Nantinya renangan heula. Ayo orang jangan saya minum. Ayo. Pindah ka dito, pantog isa ka dito. Ele, yuk. Wah, adanya siapa? Tungguan nanya orang rek bebeyak ke Pak RT. Pak RT. Pak RT budak ubah. Mana? Itu di situ ayo. Yang orang. Eta. Sang ngagubugan aku ah. Capek gena teh. Pak RT ieu budak rada bau. Bau naona. Iya, bau banget. Kok eta mah ngicing bukan? Oh no. Gara bugana kamarana ngumpat nah aku yang udah ke arese. Sampai ka ngicing kucing pingsan. Pak eta mah ngicing. Eta mah apa ngicing? Coba orang ambuan heula. Bau. Dia ada nih. Punten punten. Punten Naon sih ya? Punten orang bade nanya. Ningali budak make karung tuh, mau karung. Anu mana? Lalaki jeung awewe, budak leutik awewena teh. Teu aing teh ningali. Geus ditu mangkat bisa ditampilkeun ku aing. Anu budak anu mana sih le? Anu ku aing tadi digebugan lain. Waduh, aing kena masalah yo. Datang
orang ge eta ko iya pingsan. Ada orang yang kata rajanya. Oh, itu buru-buru. Sekali orang segitu kan ngaceng mungkin aja buka jadi ngeret tinggalnya lah set kita oh no set aja nggak ada telepon ini sana anu ngabugan ban sana ngabugan nyau empat aku lupa Burakna barahaan. Duaan. Cerita pas masih. Duaan. Anu hiji gendut, jeprak. Anu hijina gundul, pakai baju gitu, hidung. Terus anu betul buat catur. Apa tadi gitunya uang banyak? Segalak di mana? Itu tuh. Icing nadinya. Tadi siya. Nah, saya pernah naik, kan nggak kebukan nilai. Oh iya bener teh, iya nggak kebukan teh. Oh, tahu saya nggak pernah naik, nilai nggak kebukan nah. Oh itu bener, nggak kebukan nah. Oh itu nggak kebukan. Caudang. Sian nggak kebukan bilang teh. Ya, nanaonan sia. Orang ngobrol deh, orang musyawarahkan. Mana yang masalah weh? Ayo masalah. Naon? Tadi kuna didiuk-didiuk. Mana enak minta pura we ka budak nu tadi mana itu bukan. Oh tuh, kita teh nya minta maaf urang. Mun budakna sadar. Oh no. Cing. Mau teh kotok. Ini nu didiukan ku tadi urang teh. Ampun teh mah.